Kang Hendra, kau pernah orang aya di dia. Kieu aya peryogi diriku teh. Peryogi naon Mang Jack? Kieu kuring teh bade nyaba ka Bandung. Kasihan pamajikan anu maturan di imah sorangan. Bisi kumaha onam, nya kuring teh nitipkeun we kaduaan heueuh. Wayahna di imah duaan. Disaha ya? Itu di urang Mang Jack. Urang we di urang lah, di urang we. Urang Mang Jack, kan di urang. Urang. Wis urang aman. Stop. Enggak sekieu, suit we lah. Suit we ayeuna mah. Sok kan menang bisa. Sok. Ah, menang urang. Di urang. Menang urang. Ah, berarti Kang Adang nu menang. Wayahna urang nitipkeun pamajikan moal lila paling oge sabulan omat paraban heueuh. Kayaknya sabulan teh yang deui. Heeh. Sok sayang. Wayahna nya jeung si Ahendra heula heueuh. Aa mau berusaha dulu ke kota. Tungguin, juga segera kembali ya. Nuhun nanya. Sorangan teh keur kapepet butuh duit ya bayar 500.000 ya HP. Dijual ya HP. Nah, Mang Adang, da geus kumaha deui atuh? Eueuh jalan deui urang teh nya geus we kapaksa ngajual HP. Mang Jack, da eno urang eueuh duitna kumaha teh nya? Duh. Tugan teh Mang Adang. Kuning para syaki ya teh. Atuh sekolot aki-aki. Saanu keur parasea aing mah keur jual beli HP jeung Mang Adang. Budak. Bener ya mah. Eueuh nu pasea eueuh sia teh budak. Ya Mang Jack era atuh geus kolot Mang Jack teh. Geus karolot teh sareeng teh. Aing saanu pasea sia teh budak. Aing keur jual beli HP ya teh kan itu ini. Buat aki-aki ya. Nah aing ngajak keluar ka uing ya Mang Jack teh. Keur pasea teh jeung ieu nah aing pegelu teh jeung uing. Ya, uing mendatang kali teh misah pada wangu, merahkeun ku batur, geus karolot teh euy. Aduh, aing bae bisnis HP. Sia teh ya jual HP butuh duit. Mang Adang lieur aing musingkeun ka lagena ieu mah. Kontak stres dulu ah. Pasti tadi di tuh pindah. Lieur si budak geus. Aing misah. Aing ini. Duh, aing Mang Jack geuleuh meuli HP jeung budak euy. Tapi kuncung kana ember geura. Atuh jadi bangke gitu. Aduh heueuh aing mahal-mahal menang meuli 1,5 juta. Ya akaun paling 20.000 atuh. Pas aing 20.000 paling mana? Mana? Kade kopi. Adieu atuh. Mbah Jack nama. Alhamdulillah nama. Cager ka mana wae ente dang? Aya teh ka mana-mana. Boy, HP na alus euy. Badak kieu duh urang hayang pisan HP kieu teh euy. Alus HP teh. Alus atuh dang, HP mahal 1,5 juta urang meulina ge. Dang lah jadi paeh HP dang. Teu hirup tuh. Hah? Anjir. Dang lah dikumahakeun dang. Apa lu? Pareum aing kana naon ieu. Ih, pada tadi alus. Dang aing mah teh yang nyaho dang ya. Kumaha dikumahakeun eta HP? Urang mah teu apal naon. Eta imah hade ca HP na geuna. Hade kumaha ku urang tadi diopen. Ang mah teh nyaho naon dang urang mah nu penting mah hade we. Eta hade HP anak urang kakara menang meuli 1,5 juta. Karunya atuh budak yang kecil ni kayak kumaha. Urang mah nyaho hade we HP. Atawa beuli ku ente urang mah teh yang nyaho. Gantian lah mulai lagi 1,5 juta. Nyaho atuh aing jadi pae mah aing najis aing mah. Sok buka duitnya sabaraha Mang Adang sok. Apes aing. Aing palingan di jalan dipegat ucing atuh. Ya tuh. Aing bangkat geus boga HP kasukeun geus kumaha eta. Hah?
aing kumaha ieu HP. Beupeus euy. Padang. Ka dieu sakada ge ka mana? Ka dieu. Naon Mang Jack? Ka mana mengadang teh? Ka ditu ka warung. Oh, ka warung. Ka dieu heula tuh dieu beurang. Aduh, HP aing. Naon? Wah, HP aing. Anjir. Wah, ieu mah Mang Jack urang tanya teu apa aya HP di dieu. anjir baru laki ieu aing. Kumaha tuh ieu aing aduh aing bingung aing teu apalna naon. Ajang deuli Diukung urang mah. Diukungkul di dieu. Sok ya kumaha pertanggung jawabna. Pertanggung jawabanna. Aduh kumaha tuh Mang Jack? Nya urang kudu gantian HP. Ya heula tuh aing mah tidak tahu nanaon pokoknya mah kudu HP aing alus deui asalnya juga tidak pepes ayeuna pareupes kieu barulah senyil sigara rombeheun kieu pokona gantian teh nyaho nanaon kudu gantian enak keneh sok HP mengadang bae kumaha HP mengadang ke dieu HP mengadang we HP mengadang ke dieu terus bae lah aing mah HP butut mengadang mah tapi bae lah Atulah nyanggeus lah. Aing HP hiji-hijina geuna eueuh. Punten. Teh. Mangga, bade meser naon? Iya milarian makanan ringan. Pak meser iya ya. Sabaraha ya? Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 100. Sadayana jadi 110-an. Ah, 110 maksudnya hargana sabaraha? Iya. Kalau lieur sah mau tulus meuli mau tulus. Mana sih lo? milarian naon padang Iya Mang Jack duit eueuh teh mah nyakuan 50.000. Mang Jack ningali teu? Henteu coy, teu apa teu apa di jalan meureun. Aduh, Mang Doyok, teu jadi duit nage eueuh leungit. Pade, pios, kumang Jack dipangmayarkeun naon? Pese rokok sabungkus 20.000 ieu mah enggak? Angsulan 30.000. Oke, sekedap. Aduh, nuhun pisan, Mang Jack ieu. Lagian pangmeserkeun rokok, moal aya angin badak ieu teh. Moal. Terus lewat dieu kasep. Kasep pisan ieu mah nuhunnya. Sami-sami Kang Ade, Kang 30. Ieu Bang Bray, kana rokokkeun we, samsu sabungkus. Tah, Hatur nuhun, thank you Bang Bray. siap. Alah, sinarieun Mang Jack euy bager. Pangmayarkeun rokok coba teu nganjuk ka aing.